Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tastati'ul khalaiqu lima hasra wa astaziduhu min fadlihi dunyan wa ukhra wa ashkuruhu syukran biziyadati ahra wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi bihi minal masjidil harami asra wa ala alihi ahli sidqi wat tuqa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumid dzikra amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim laqad ra'a min ayati rabbihil kubra wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun anibu ila rabbikum wastaghfiru min dhunubikum wajtanibu al-ma'asi fi syahril haram wa huwa Rajabun. Wa qala al-ulama inna Allah ta'ala qad akrama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil Isra wal Mi'raj. Sadaqallahul azim. Langkung dipayun mangga urang sadaya sasarna muji tasakur ka Allah anu maha ghafur berkat kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala dinaungi ieu urang tiasa kumpul dalam acara peringatan Isra Mi'raj. Moga-moga sabada ngayakeun ieu acara Rajaban urang nu hadir umumna khususna urang dieu sampora sing dijadikeun ku Gusti Allah manusia anu daraek ibadah. Shalawat miwah salam mugia Allah curahkan kaharibaan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang jaga di kiamah sing termasuk manusia nu pangheulana disafaatan ku Nabi. Al-mukarramun para kiai saumumna kiai nu haladi dunia, baik kiai nu sepuh maupun kiai anu anom, baik kiai kampung setempat maupun kiai luar ieu kampung. Hapunten teu diwiji-wiji urang doakeun mudah-mudahan kiai-kiai urang sing paranjang umur nu barokah. Aparatur pejabat pemerintah khusus kepala desa beserta jajaran muga-muga para pejabat tinu handap sampai kanu luhur sing dijadikeun ku Gusti para pejabat anu amanah. Qori urang Qori internasional akhina al-mukarram al-ustad Abdullah Fikri ku kaula dipika hormat
teristimewa para panitia penyelenggara acara anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Muga-muga para panitia sing dipalanjarkeun umur, dijembarkeun mirip rezeki, dijadikan manusia anu rajin ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ciri orang hirup betah di alam dunia tarangsa kamari keneh di bulan Rajab. Ayeuna geus nincak deui kana bulan Rajab. Manusia anu berpikir ialah anu ngusahakeun poe ieu kudu leuwih bagus tibatan poe kamari. Tahun ieu kudu leuwih bagus tibatan tahun kamari. Ialah manusia anu disebut ulil albab, ulil absar. Manusia anu ngabogaan akal, anu berpikir hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ulah betul-betul dengekeun meh. Aye pelajari. Anu kabeneran pisan bulan Rajab teh bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan Rajab mempunyai keistimewaan dibanding bulan anu lainnya. Di antarana cek Nabi, anibu ila rabbikum wastaghfiru min dunubikum wajtanibu al-ma'asi fi syahril haram wa huwa Rajab. Cek Nabi, umat kaula budak sampora muda lodul. Cek Nabi eta abadi sayuti eta lain sepulah. Anibu ila rabbikum, anjeun geura balik ka pangeran anjeun. Geura dararekeun ngadeketkeun diri ka pangeran anjeun. Wastaghfiru min dunubikum. Pala hadirin cek Rasul anjeun geura minta pangampura ka pangeran anjeun. Kudu loba maca istighfar, geura tobat intina. Bahkan pala hadirin cek Nabi wajtanibu al-ma'asi, jauhan maksiat fil haram di bulan anu dimuliakeun ku Gusti mana wa huwa Rajabun, bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah ialah bulan Rajab. Ulah dilalawarakeun di bulan Rajab, mampang mengpeng dibere kesempatan ku Allah umur anu panjang panggih jeung bulan Rajab. Bisi tahun hareup teu panggih deui bakal aya penyesalan anu luar biasa. Naon bae atuh di antarana kaistimewaanana jelema berbuat bagus, nyian amal soleh di bulan Rajab mah 2 kali lipat ku Allah dibayarna. Iyalah bulan Rajab. Nah kitu deui jelema maksiat di bulan Rajab dosana ge 2 kali lipat. Nah, numawi bapak ibu, anibu ila rabbikum cek Nabi. Hayo geura ngadeketkeun diri ka Gusti Allah di bulan Rajab. Iyalah bulan Rajab. Bahkan para hadirin wal hadirat, lamun jelema aya nu puasa di bulan Rajab, tanggal 1 Rajab sampai tanggal 27 Rajab, maka eta ganjarana sarua jeung ibadah 60 tahun anu diterima ku Allah. Mantak ke angin da tilok puasa ieu. Oh, mau beungeut kieu mah potongan. Komo nu di jero masjid mah. Nakiraha ibadah. Bisi Rajab hareup teu panggih. Puasa jelema sapoe di bulan Rajab. Apa kata Rasul? Man shoma yauman min Rajabin. Majana Rajabin. Jawab imam umum. Lain Rajab ieu. Setiap Rajab teh. Wa Rajabun ma'safarin in uyina famna'huma wa illa sona. Enak kan?
Ibu balik mah kudu gitu. Nu ceramah ulah ngalagu teu para rugu. Uluang halaeun dong dalil bae. Warajabun ma safarin in oina famna'huma wa illa sarfanuina. Warajabun ari lapad rojab mak sofarin jeung lapad sofar in oyina lamun ditangtukeun rajabna rajab ieu sakit famna kacegah asorfah karena ditanwinan geus ulah kudu ditanwinan lamun umum lamun khusus mah ulah ditanwinan model Imam Syafi'i wafat salaho rojabah ieu mah rojabin inna fil jannati nahrun yuqalu lahu rojabun man soma yauman. Nah, kita bagian santri sama Haji Sayuti udah masuk sekolah tuh ngerti lah enggak sekolah menyatu guys enggak gitu ya tuh awas terus ya Jakarta mulai lah Ibu Masya Allah sajal anu puasa sapoe di bulan Rajab tuh ya betagi fihi wajhallah tujuan puasa teh atuh teh tujuan naon tujuan ngagukeun bulan sapoe Masya Allah dakhalal jannah cek Nabi eta jalma bakal asup ka surga Masya Allah sapoe ulah loba-loba tukang salon ya. Aduh, dengan gedung mulu dan kerajaan. Kemarin bisa kowe loba-loba. Mas diangkat ku Allah tina siksanana. Ya Allah, cek sahabat Rasul ari kitu eta dosana, eta jelema pohara mah disiksa aya kitu kumaha eta jelema. Wahai sahabat eta Rasulullah. Andai kata eta jelema baheula pernah puasa di bulan Rajab sapoe loba-loba cek Nabi sabaraha cenah niscaya pasti cek Rasulullah moal disiksa ku Gusti Allah sabab manehna ngagungkeun bulan Rajab. Masya Allah paruasa ulah papajuh bae papajuh jieu baheula jieu atuh ngake paruasa mah iraha mau geus karolot nu marah tunggu atau enggak isukan jatolol paruasa moga-moga eta pakai hidayah ya Allah laju bae pan masyarakat eta Abadi Sayuti ngomong kieu eta Abadi Nasir ngomong kieu masyarakat mah coba dak tanya Ki Jamal ka Kiai dina puasa tah henteu ditolol laju main balikeun bae kami mah ulah ditanya ya Kiai lain bisik dia doang cenah ditahan dia kabatur puasa ai kumaha cenah orang itu nu kitu ngaranna Kiai Oktober Februari mawa obor dicak tai ibolol mawa obor dicak tai atuh rugi nangan sakali peliek dicak tai nya aduh naon itu bieu mau baterai ieu srot beri sorot waduh tokai atau langsung dikumbah jaga jelema teh mau baterai teh mau senter peliek dan dicak kebieu Haji Sayuti waduh nah mana poe aduh aing Masya Allah mana hujan mana poe aduh aing naon mati lampu senter teu mawa HP teu mawa kumaha aduh ieu naon bieu bangsat aing kumaha HP pan penasaran cek HP lengan comot say sabaraha kali karugi sabaraha dua tuh oh baterai ieu di kieu-kieu bae nah nih dia kieu aruma ini cek HP irung ambean usia ada sanes mak Haji Sayuti mah dikit gok penempel waduh orang tai kebok
angsat aing sial-sial teh dicek kok tilu sata ruginya akhirnya main susar sasar jangan kukumbah lalu wabuh belabu meleset misalah wararet pimping lagi belum sabar kali taruh oh mantap mau akur mau baterai jeung teu mau baterai eta mah dalil kiai ngedul lain gitu mah paruasa moga-moga eta Pak Hidayah amin ya Allah ya Rabbal nah iyalah bulan Rajab makana anibu ila rabbikum geura babalik anjeun ka pangeran anjeun geura ngadikitkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sabab urang di dunia ngasakeun wastaghfiru min dzunubikum anjeun kudu ngalobakeun maca istighfar di bulan Rajab ayatnya apa ku kiai sok dibacakan istighfarna rabbighfirli warhamni wa tub alayya apal dulu nu apal nu teu ngam dua eta nu teu coba turutan ya turutan bisa rabbighfirli warhamni wa tub alayya rabbighfirli warhamni wa tub alayya apa siapa yang ada ini ayo terus ya wajburni warfa'ni warjukni wah ini terus atahiyatnya sekalian rabbighfirli warhamni wa tub baca 70 kali berang 70 penting 70 kayak cenah Roger Ahmad pansia dalam TikTok mah kuat 2 jam duri mata sia kuat hulu sia kuat ayo duluan TikTok ayo ngomong HP nekira deui wastaghfiru min dzunubikum cek Nabi gara anjeun lobakeun maca istighfar nekira deui apal ge di dieu datang ke Tajong balik ke dieu ge Inggrisan deui min anak cenah odah sia teh odah di dia oh ai si Rodia oh, terima kasih tong gitu. Ayo mau nanya lalaki jadi belak model gitu masa. Ibu-ibu marah rajin karena itu nama. Maka jika cahaya kan sorry. Mah, boy, kih jadi dia deh. Laju eta teh penting 70 ti barang 70. Kaji nanti kiai wiridana salawat mau baca. Laju nanti tiap sholat di bulan Rajab wayang nama cakulu 10 kali atau 11 kali. Seberapa cenah? Atau bila aku tebecus keneh bae. La ilaha illallah. Tuh. Lagi coba eta tobat ka Gusti Allah wastaghfiru min dzunubikum. Anjeun gagancangan minta ampuran rumah seorang loba dosa. Urang mah tiada hari tanpa dosa, tiada jam tanpa dosa, tiada menit tanpa dosa. Di sini dosa, di sana, di mana-mana nyieun. Meme ngaji nyieun dosa, endek ngaji, eger ngaji, balik ngaji. Hoi, ira ibadahna ka siapa? Mendingan hidup bae dengan dosa. Makana anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum. Hayo anjing geura. Ngadegkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung minta pangampura ka Allah Subhanahu wa taala. Udah jangan angkat ka urang. Tenang bang. Ayo mau ke atuh balik ya kita dulu. Jangan angkat, moga-moga selamat di perjalanan. Ibu ayang terboga minantu doang Ustaz Abdullah Fikri. Ada bulung be manehna. Ngeunaan teman geus jadi teu kudu modalan deui. Alhamdulillah jeung kuring teh akrab gitu. Moga-moga sing manfaat ilmuna, sing panjang umurna, jeung milik rezekina. Amin ya rabbal. Anak urang mun hayang bisa qori tak dinyakeun. Kitu kan ngeunaan aya Quran dibaca tadi ngeunaan teu bisa ngeunaan teu. Lamun aing panitiana aing sanggup bayar 100 juta gitu. Ya itu kumaha tuh. Ya, coba.
Terus 2 menit deh. Gara lobakan maca istik makana anibu ila rabbikum wastaghfiru min dunubikum. Anjeun lobakan maca istighfar di bulan Rajab. Ya to salat ya to di masjid kamu salat. Ya. Iya di dia teh ya, lamun to salat maghrib ya gampang eta mah dohor, asar gampangnya. Maghrib belanan jeung subuh. Iya pan baheula masuk aya wiridan. Masih kena aya di dia nu kitu. Nah, menang ka itu. Coba atuh ibu ge mun tas maghrib jauh kana tah HP paehan heula, mimin hiji. HP na paehan heula. Atuh nek naon tuh? Jaga sekolah. Euy. Lamun po salat wayana maca istighfar heula 5 kali. Omong di dia ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadz-dzunub. Baca kurang 5 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Nyaho saya kasih kodir nama. Ayo maca 10, ayo maca 7, ayo maca 5, ayo maca 3, ayo tilok maca budak sampora tanu tilok. Terus karol teu ka isi. Milu wiridan milu di dinya gek diuk ka mana gitu. Ya Rasulullah, Isra Mi'raj, Isra di masjid ke masjid, di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berarti dilalah ieu urang tidak memperhatikan masjidnya. Perhatikan, oh si eta kurang. Ari ngeusi, ari nyian, pakadak-kadak, ari ngeusi pambumbung. Bang nyian eta pasaran. Kita ku ibu. Salaki ibu sholat berjamaah mangpang mengpeng benar. Mun adzan poe di rumah pagi pemuda gelir taharadan. Rendadah doang. Atuh, ieu mah adzan teh becus. Awas. Ari adzan dengekeun batur, malagam ulah sok nyahoan. Bu, ibak kenceng sawarana. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Aduh, cerah ya Akbar kita tadi. Jangan la ilaha illallah kita panggil. Iya. Pemuda, nu kudu arana budak ora kori maceng kasep bageutnya ayeuna mah di mana oge. Muludan gebiar alhamdulillah. Muludan subanget rajaban subanget alhamdulillah. Eusina rajab jeung mulut ya kan tetep da eusina mah ngagungkeun ka Rasul sadayana ge hayang diaku umat, hayang disapaatan. Tah, mun ngaku umat Rasul, da Rasul mah salat di masjid. Termasuk Haji Jamaluddin ya. Ka masjid dia full. Rumaos teuing paku. Ya Allah, si awak ieu ka masjid ku ngedul-ngedul teuing. Padahal ieu masjid dia bakal jadi kapal. Ieu bakal jadi kapal. Siapa pilotnya? Imam, Pak Siti. Imam. Saha pramugara-pramugarina nu ngabangun jeung ngurus ieu masjid bakal jadi pramugara-pramugari. Baladri anu nyumbang kana ieu masjid bakal jadi pramugara-pramugari. Saha penumpangna nu tukang ngesimas nanti kumaha lamun urang sampora ka diseuti nyumbang teu beuki ngeusi teu daek ka bawah moal ke masjid ieu. Ka bawah tetep jeung urang sampora keneh ieu. Tetep ka bawah kan lepah lawang neraka bundung digubrak jeung eta. Mantai awas. Kudu dararae ka masjid. Ieu mah kadang-kadang poe Jumat kalah kaseuring intip. Papandori tolol. Heh, anu sunah pandori ka masjid teh kan. Menjaga doang. Teh ibu eling salah ibu teh ibu mau salat Jumat ieu ulah. Enggak sih pengatoran bae nya. Ieu nu cenah ieu nu sunah pandori teh kenceng. Euy.
nupang sunah pandari ka masjid eta imam. Kunaon imam sunah pandari sahabat dina poe Jumat mah ketika imam tampil 10:30 misalkan imam geus ka masjid ditutup ku Allah pintu rahmat. Jadi anu endeu ka masjid sabada geus aya imam teu meunang rahmat Allah dina poe eta. Mata asup teh imam ka masjid kan sok taralila langsung ada. Di pintu rahmat jebret ditutup ku Allah dina poe Jumat. Orang imam lain, nu adzan lain, telah nginti dan tidak belum bedu. Eta budak sampor aja geus kolot eta jelema teu boga kaisi. Ayo ngiraha orang ibadah ka Gusti Allah. Tuh, benar. Lobakeun tah wiridan tas magrib ayo di masjid dieu. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Hebat orang dia ngadoa nama Allah majirni minan nar, ya Allah Gusti jauhkeun kami tina seuneu, jauhkeun kami tina seuneu. Ai rokok dikenyokan bae. Kan deui teh teu kabibir. Euy. Atuh. Aya nu ngarokok di dia. Nah, terus ke ngarokok menjapo lagi ngarokok. Ayo terus kan. Ulah dipicir ngarokok terus. Justru nu ngarokok mah jadi gede. Laki-laki wanian, hiji wani menta, dua atau wani ngahutang gitu dulu. Lu katilu wani nyokot rokok mitoha, mau kan rokok mitoha beakade. Ya, Allahumma antas salam wa minkas wa ilaika ya'udus. Lah, nyawa lagi daun salam doang di urang dia. Nah terus baca qaditu nalaqad ja'akum terus ketika tulijul laila finahar terus sampai bighairi hisab ilahi ya rabbi subhanaka subhanallah maca subhanallah 33 ulah gancang-gancang da mana kitu sajalal gancang-gancang seneng deh sajalal subhanallah 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 dadah subhanallah gancang ke mah bener Subhanallah, Habis ya, eta Allahu Akbar, lamun diganjakan moal bener. Allah berlok. Diganjar kiai teu naon teh berlok. Baru-baru diganjar leumpang ke hese berlok. Tah tidinya muji, la ilah. Muji didinya imam nu ngadoa, urang nu ngaminan. Ibu begitu di imah, wiridan, ulah waka balik ya urang dia muncan beres salat Isya, ngeun balik mama. Dan ngatung geus tadi, sampai maghrib. Kiai mah balik makan budak leutik di imah. Aya kewajiban ustaz, coba urang. Ai, nu ka mana? Hei, Pak, iya jelema jaga di akhirat. Anu tukang ngamal bage bakal kadohong, kamu nu tilong ngamal. Urang bari di dunia teu butuh kana amal, engke mah di akhirat bakal butuh. Saeutik amalia bakal butuh jaga di akhirat. Kuari urang teu butuh ge. Engke mah bakal butuh bala hadirin hadirat. Anu sok ngamal bae ge kadohong kamu anu tilong. Bener. Tuh, mantep kali ya, yang lutang ya. Tuh, benar. Lain di malahnya kaimah. Terus, jelas. Urang kebutuh, jangan bala hadirin butuh, kebutuh di dunia, di akhirat makana amal teabut. Anu sok amal bagi kaduh kamu anu ti contoh lagi ya supaya arti kula boga dulur ndek hajatan di Jakarta kula diondang jeung dulur kula lalu begitu diondang teh kula jeung dulur kula ke Jakarta nah kula mah kula orang Paneglang kula geus sarua di ditu lah izin amat ya kan dulur teu barang bawa akhirna kula meuli keceprek intinya tiang ribat Paneglang mahas na eta mau di Cikadun mah nya meuli kula ka Ustaz Jalal
seberapa kilo beli kula 5 kilo kan lupa 5 kilo 2 kardus nyanu atang nyanu asap tang geus gitu mah begitu meuli cek kula ka dulur kula heuy si anak meuli moal ka muka lawang tadi itu isin sebarang bawang urang kondangan pandulu eta kerajaan lah ka haji bae meuli kula mah moal geus berangkat kula ngeteng atuh susah ieu zaman baheula contoh ieu mah barang datang kula ka Jakarta teu ka imanu hajat 100 meteran deui aya masjid kula salat zuhur heula begitu mampir salat zuhur emping ditenden jeung keceprek di dinya kula salat zuhur jeung dudulurah nah eta emping sakilona 50.000 kula beli 5 berarti seberapa 250.000 Masya Allah begitu pula beres sholat aya urang Jakarta Pak Haji dari mana? Saya dari Banten Pak. Oh Bantennya mana Pandeglang? Mau kemana? Mau ke saudara itu yang lagi hajatan. Oh iya itu bawa apa Pak Haji? Ini emping melinjo pesanan yang hajat atau enggak ini saya aja silaturahmi cek eta jelema waduh Pak Haji saudara saya mau hajat minggu depan saya disuruh cari emping melinjo saya pusing kalau beli jauh udah saya beli aja yang punya Pak Haji bah saya beli 5 juta aku aing mikir aduh kena ya modal 250 dibeli 5 juta berarti boga untung 4.700.000 wah aing kondangan kadulur kope nah aing kayak mau duit mantap cekula dia ya nggak apa-apa Masya Allah kumaha cekula aduh aing menyokir kadung amat aing beli 5 kilo coba aing beli 10 kilo dibayar 10 juta modalnya 500.000 aing menang keuntungan 9 juta aduh aing gaduh amat kumaha cek dulur kula ka haji nu bawa emping gaduh atuh kamu kula teu mawa tuh eta di akhirat gitu cek Gusti Allah ya sia budak sampora ya sia baheula batur manyumbang rajaban sia ge nyumbang 50.000 nyokot berkah 13 lebatan garong begitu amal sia 50.000 ya Allah Gusti kadung aman abdi nyumbang 50.000 kumaha cek nu nyumbang sia nyumbang 50.000 kadung atuh kamu aing baheula aing mah ngan mirunya kuduah apa artinya butuh kana amal nu sok ngamal bae kaduhung komo nu tilok ngamal ieu butuh urang palagri kana amal butuh mantap ulah ngalalaworakeun kana amal ulah ngaleutik-leutik kana amal lah eta ieu ulah palagri ulah sok ngalakukeun dosa leutik lah cenah dosa leutik ieu ulah sok ngulala dosa leutik lah sok irota ma'al israf tidak ada istilah dosa kecil lamun dimayangkeun mah eta urang ngalaksanakeun dosa atuh bakal jadi numpuk loba bener la kabirata ma'at taubah tidak ada istilah dosa besar lamun kurang ditobatan ka Gusti Allah wastaghfiru min dunubikum hayang keur marentah hampura mangpang urang dibere umur ku Gusti Allah Subhanahu ieulah bulan Rajab maka di bulan Rajab fadilana litatihiril badan bikin ngabersihkeun anggota badan nah cenah ge lamun bulan Rajab eta urang ibaratna bebersih mandi lamun bulan Sa'ban ibaratna ngalaudu lamun bulan puasa ibaratna salat endek salat kumaha ai teu boga wudu mah endek wudu kumaha ai badana kalalotor mah maka kudu dikumbah kudu bebersih kudu mandi ayeuna urang di bulan Rajab keur mandi endek naon endek kalaudu di bulan Syawal endek naon di bulan Syawal kudu ngalaudu endek salat di bulan Ramadan hartina
lamun kurang keur bulan Rajab bersihkeun anggota badan urang mulai ujung rambut sampai kana ujung kaki dipakai ibadah ka Gusti. Ieu lengan kokot cek bahasa Inggris nama. Bahasa Inggris sampora jadi kokot. Nah. Ya, punten bae ka jadi lengan urang lengan taleung. Lobanya ke tasbih, lobanya ke HP. Ya jalujur itu katakan haji. Nah, jalujur. Bo, iya mata lobana leut Quran tar lobana leut TikTok. Oh, pemajikan saya kan. Munasabah mata siap burang warga. Oi. Iya, sumut loba ngomongkeun batur tah loba maca selawat. Mata bulan Rajab stop. Ngomongkeun batur eureun mimin aya cenah anak. Siang ngadenge berita anyar si Tok. Lempang tinggalkeun. Cenah abdi mah henteu ngomongkeun mah ngan dirinya ngadengekeun setia. Atuh sarua bae. Ngabandoyang nganeta urang para hadirin wal hadirat. Ya Allah, ketika Rasulullah Mi'raj ningali aya jelema disiksa ngelel letana di inoman cainana, di inoman gede anu hanyir bari jeung panas. Cek Rasulullah Jibril saeta, haulai min ummatika ya Muhammad eta umat ti golongan anjeun sa. Jelema tukang ngomongkeun batur, tukang ngupak. Naudzu. Eta urangnya eta mau ngupak kumaha jasa nya. Oh, memakai daging kotor mah. Ya Allah, pat urang mah heuge. Coba jelema mah coba kumaha teu diomong ke coba aya. Jelema hajatan dia. Aya nu hajatan. Oh mah eta untuk ngomong ke ibu-ibu. Bring di undangan. Pangantena geulis. Masya Allah. Kuehna lumayan. Ieu ituna tendana bagus. Eta tah dia kumaha? Siapa kondangan itu nanti manusia eta kondangan lagi kena tangan dan kubulis tenda meni bagus lagi gudya di kelas mana bandeng doang diguyur ku saos lalu kena aya sayur kena basi ini haramnya gitu lu bisa dalam itu tuh nah eta teu ngomong jawab jaya baik coba ayo prasmanan nguna ya Allah ya Rabbi kue loba Masya Allah tenda bagus panganten rada geuleuh hai siapa di undangan ke anak siapa atau undangan iya ini Masya Allah di mana tuh tukang riasna ai tenda meni bagus dan lampu rincim segala-gala itu Masya Allah ai di deuleu wae Masya Allah tidak ada lu punya kitanya kota matas maneh belut jebak iya cenah nan halis dapetot sebelah Masya Allah laju cenah mayan di cenah blak Masya Allah henteu leucis teh henteu geulis teh atuh cenah ieu putih cenah ieu ai mata Eropa ai pipi cenah pipi Korea ai pas beuheung Afrika aya bae pada tapi omong panganten gelis kadaharan ngeunah tenda bak prasmanan ngeun sia undangan kita tadi undangan lah meuni patennya panganten gelis aya dahar geus 3 kali nambah lah sama saya tak bikin ngaku terus panganten gelis weh ngaruna bibidasna ngeunah laju tendana bagus pangantenna meuni gelis ya Allah nu hajatna camek tuh da ieu urangnya enak jaya tuh diomong jelema mah kitu Bu biasa ngaji jam seberapa tidak apa di saya di pengajian sampai jam berapa bohong burut ya bohong ibu kawin deh salah kira. Ya Allah, bu mata kaya di bulan aja bayar kena ieu leungeun lobakeun nyekel tas. Urang daya nyekel leungeun nyekel tas we mata mun bisa deulekeun kana kur. Deulekeun kana parukun. Eta parukunan Sunda ulah gaga apa menang saha menang nyen ulama besar.
Parukunan teh parukunan usolli fardhol maghribi ari rukun wudu eta aya genep perkara. Ai rukun salat eta aya sakeat, ai syarat salat eta aya 8. Menang ulama good. Menang sah, menang Syekh Arsyad Al-Banjari Martapura Kalimantan Selatan anu minggu isukan nu bakal dihawalan dzurriyyahna siapa? Syekh Muhammad Zaini bin Syekh Abdul Ghani Martapura Kalimantan Selatan. Mun baroga duit tahun hareup kana sekeun ngilu haul ka ditu sebab jarak 30 kilo gratis, penginapan gratis, makan gratis, apapun gratis, kurang lebih kumpul manusia 7 juta manusia. Hebat amat ieu wali. Wat teunder ketika haul sadunya teunder haul. Amaliana sangat luar biasa. Jelemana pemurah, jalmina tilok ambe. Ya Allah bageur ka papada soleh kapapada ya Allah mun aya jelema teu mampu dibantu bahkan cek sawareh riwayatna ulah keur zarah ka ditu eta ama guru sakumpul cenah ge sedekahna sabulan 2 miliar pohara batur eta lah anu disebut zuhud hartina lain teu meunang boga dunia zuhud teh duniana ulah diteuneun di hate teuneun di kantong aya dunia diteuneun di kantong mah duit diteuneun di kantong reunaeun aya nu teu boga berek masjid keur dibangun sumbang aya yatim piatu berek eta ngaranna duitna duniana teu diteuneun di hate aya urang mah lain ayeuna kantong 20.000 ayeuna hate 1 miliar urang tah tetangga minjem duit dulu dia ngomong oh eta urang tuh masya Allah lupa gratis 30 kilo jarak masya Allah 200 jutaan manusia Bandara Soekarno-Hatta 2 bulan sebelumnya tiket habis untuk ke Kalimantan Selatan masya Allah puara amat cek ulah ieu eta kula pasti 2010 ningali dina HP na YouTube Gusti abdi ku cinta amat ya ka ulama namina Syekh Ahmad Zaini bin Abdul Ghani ya Allah lamun abdi rek aku muridna datangkeun abdi zarah ka ditu alhamdulillah kuring zarah ka ditu masya Allah maaf kuring sakama kuring hayu kurang di hadaratan di ditu ya Allah cukuring ku mulia-mulia teh barang datang ka ditu kuring 4 poe di ditu cacahan hayangna kumaha sejarah masya Allah ulama-ulama pohara ialah eta zuriyah Syekh Arsyad Banjar. Syekh Arsyad Banjar punya anak Syekh Syihabuddin punya murid Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani. Yes, urang nyanat guru ka ditu. Masya Allah paladri. Iyalah. Geus boga-boga urang mah termasuk jamaah mahabbah bae amin. Amin. Ya urang kikieu ieu waktu hujanan. Ngeun naon tujuanna? Ulah karena Haji Jamaluddin. Ulah karena berkah karena urang ngagungkeun bulan Rajab ngagungkeun ka Kangjeng Rasul anu mana di bulan Rajab aya hiji kejadian peristiwa Isra Mi'raj ialah khosois ketentuan Allah mukjizat Rasulullah di antara di Isra jeung di Mi'raj Nabi anu langsung dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala hanya junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad ya Allah linuriyahu min ayatina kumaha atur jeung Ustaz Dikri mana lain deui boh itu mah tukangna aya tukang belum tentu kesujuan Rasulullah teh apa di Isra jeung di Mi'raj kan linuriyahu min ayatina enggak sakit bae bisa nage sakit nah sakit bae lah cukup lah sakit bae kan saya ti wah nih taruh jeung kaki saya ti mah ya siga nanti ulah menang pula terus pada ningalikeun kakawasan Allah sehingga Rasulullah ditingalikeun ka surga ditingalikeun ka neraka ya Allah tepang jeung Nabi Adam digapi belah dieu banget tah hideung belah katuh mah putih belah kenca hideung cek Rasulullah man haula'i
sah eta Jibril digigireun Adam ai belakang rumah putih banget nah eta rombongan ai belah enca eta banget hideung belah atuh min ahlil jannah rombongan ahli surga anu belah hideung wajahna ialah rombongan ahli neraka. Na'udzubillahi min urang sambora mah teh nya belah mana bang tak kadeuna doangna itu doangna ieu imanah doangna belah katu da belah enjay ka sayeuti doangna sampora kira-kira urang sampora ieu belah katu da belah enca yang di tengah-tengah merenya muga-muga orang belah katu amin amin hayang ka surga haja cara lageun ngomong nama notilap salat ngomongna hayang ka surga notilap ngaji ngomongna hayang. Nah maka sabab sakitu hadirin ya dina bulan Rajab aya peristiwa nu sangat luar biasa di Isra jeung di Mi'raj keunana Rasulullah tak kuring moal ngabahas etana ieu teh kieu ye Rasul di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Gusti Allah di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa hayang ka Mekah tuturkeun Haji Sayuti oh nyamayana mah kusring jasa ka Mekah eta cenah ge dengekeun bo eta jelema cenah ge ka Mekah kumaha keur dipanggilna baheula zaman arwah mun cenah misalkan Sarman contoh ieu labbaik sakali tah ngan naon ngaranna penembalanana berarti ka Mekah sakali mun cenah Ahmad labbaik dua kali nembalanana berarti ka Mekah dua kali ai Haji Sayuti mah doang nabeulana kieu cek malaikat Haji Sayuti bek doang ieu jeung beberapa kali jeung ka Mekah teh itu hayang ka Mekah masyaallah moga-moga kana nasibkeun boga duitna itu geus daftarna ih neuk saha mah teh moal beukeun di Sayuti daftar tacan duit teu gablek saha mah angin puyuh ulah leutik hate moga-moga kana nasibkeun ya Rabbal iya begitu Rasulullah di Isra jeung di Mi'raj kan ditingalikeun para hadirin ka surga ditingalikeun ka neraka ningali talaga kautan ya Allah Rabbana Karim ialah junjunan alam para hadirin hadirat maka kejadian Isra Mi'raj amrun khariqun lil adah tekaharti ku adat kaharti ku akal goriji mah sabab naon para hadirin Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun barang nu eueuh bae ge tadina eueuh jadi aya Allah mampu atuh ngomong ngaberangkatkeun Rasulullah hambana kakasih Gusti Allah burukna aya langitna aya malaikatna aya kendaraanna buruk aya masya Allah pasti Allah mampu leuwih di kitu ge bala hadirin maka urang majalma Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah boga daya fikir disambung dina hate daya zikir aya keimanan dina hate nekatkeun urang mah hadirin hadirat jalma Islam yen Kangjeng Rasul teh Isra Mi'raj tepang jeung Allah Subhanahu wa taala meunang tugas di Gusti Allah sarolatnya sarol urang dia teh ya urang lebur sampora rumah tanggana hayang teu adem asup ka kulkas mun hayang rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah adem atuh salatna teh barengeun kitu naon hubunganna kieu salat jeung rumah tangga atuh sangat adem inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar nyana salat eta ngajaga kana akhlak goreng jeung perbuatan anu goreng otomatis jelema tukang salat mah akhlakna bakal bagus perbuatanna bakal baik ya tinggal dina salat aja delek dengekeun ku ibu jeung ku bapak ieu pemuda ceng salat ge bae geus umur gocap la ilaha dua menit panjang umur be sia ih sok ya salat hati
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 perkara urusan dunia akhirat aya kabeh dina salat. Sok Rabbighfirli, moga-moga Gusti hampurakeun dosa abdi, dosa nu kuari tuh, dosa nu kaliwat hampurakeun Gusti ceuk urang tah. Rabbighfirli warhamni, moga-moga Gusti mikaulas ka abdi di dunia jeung di tuh coba jelema tukang salat malain deui urung banget ge muncul sanajan teu make bedak ge glowing mun kuari teh mah burinyai glowing eta bahasa naon bae urang sampar bola glowing kulinyar banget dia meni kulinyar ulah gelawang glowing kulinyar aya kulinyar dina kletik teh taplok kenapa toh yoi Rabbighfirli war moga-moga Gusti mikawelas ka abdi di dunya jeung di warhamni angkat dituna wajib Gusti moga-moga Gusti nutup kana kasusah abdi ya Allah Gusti ya Allah salaki mancing bae musuh bae ya Allah mending mun bebenang ieu mah teu bebenangan ya Allah mangkat asar balik subuh ya Allah balikeun masalah mah gering lajuna ya Allah Allah Gusti aing salaki moga-moga aya geus eureuna ka mancing ya Allah lamun di Jawa Tengah aya Sunan Kalijaga ya Allah salaki abdi mah Sunan Jaga Kali ya Allah wajibur nih jelema nu tukang salat pusingna sakedeung bakal ditutup ku Gusti Allah ka pusingna wajibur nih salat makana Masya Allah warfa'ni moga-moga Gusti ngangkat derajat di dunia jeung di diangkat derajat ya Allah Gusti ya Allah anak abdi sing luhur derajatna ya Allah sanajan anak abdi usaha sing luhur usahana ya Allah bener bae dagang pucuk kelapa manehna pangluhurna usaha eta udah beak bisa tak pucuk-pucuk na jalal eta warfa'ni eta aya di dengan pucuk kelapa aja itu masih kalau dia haram jadah doang warfa'ni warzuqni ya Allah duit ya Allah salah kita usaha ya Allah Gusti kalau Gusti kana buruk ya Allah setruk dek ya Allah nyatu dek gede ya Allah Gusti anak 18 kali kereun deui ya Allah rezeki ya Allah rezeki ya Allah anak abdi atuh ya Allah sing anu maju sana ya Allah warzuqni ya Allah Gusti bener bae meunang obat koek anakna dagang cilok didorong lagi gerobak maju terus mundur warzuqni wahdini Gusti tuduhkeun abdi kana jalan anu bagus ala dinil Islam tuh jelema tukang salat mah akhlakna bagus perbuatanna bakal bagus sebab dituntun ku hidayah Gusti Allah eta jelema tukang salat mah koskit bener-bener salatna usaha sia ka Jakarta wapak teh segede angel salah subuh henteu moal mempang wapak sia ge wapak digede lain teh meunang boga wapak silakan bilbarkah salatna benerkeun hei benar awas ya salatna bener warzuqni wahdini wa'afini wa'fani sami da eta hapuskeun kasalahan abdi ya Allah ieu lah salat makana cenah ge buyo bo nah cukup 5 menit deh atau setengah 12 deh kan itu mas mah jangan hujan nih atau ada tak lari malam becak deh Masya Allah bu hei pak pemuda hei lamun urang sholat ketika sholat itu usolli fardal maghrib salasa iya gimana rada was salasa cepat benar rebak
salah raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala lamun sorangan Allah ulah sok sakadaha salah mata kelapa dia kudu ngaji jelema imannya nyahoanan cenah pandai ka cenah tata ieu kami salat da kieu kiai mau dan bahas salatna encan hanya fasa wal munkar ngalawu acak kecek doang bebek terus sembarangan lupa banget aya ilmuna mata ya kudu ngaji jodoh dua enggak ulang ulur ngajina bab salat be jeung sifat 20 eta teh bisa poe ulang luhur ngajina jak ulah mati bala ge eta ngaji belum di luhur sudah datang mahon aing jalan ngaji kan pernah bab salat di dalam bab acak-acakan kayaknya itu masalah takbir Allah tak ieu jempol kudu handapeun daun ceurik irama anu opat pitukeun ka kiblat kumaha cenah kiai Allah supaya pas Allah kumaha kada sedikian mah sedikian eta sia atuh kurang eta lalaki Allah anak imun awewe mah lain awewe masak karena aya gunung dua diburi bisi ngomong yang congkok lagi bari congkok si eta ih kuarai kobra laki ya dikang ulah kitu awewe ngomong nu mah gurau geus berenung gandeng sia ulah mana itu lemah ya tuh Pak lain mata kudu jeung ilmuna mata dina ibadat teh jeung ilmuna faqul man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu sahajama ibadah jeung ilmuna eta tanggo amalna teu ditarima ieu ulama hebat amat yen ibarat jalma sebagai ibadah teu jeung ilmuna mah mardudatun ditolak latung malu ojo diterima nya ditolak nya teu ditarim atuh panganggeusang aceng aja nggak bisa jadi teu ditarima jadi ciduan pelet 40 poe di puasaan di ciduhan kene bebeja deui ka dukuna kumaha ceng bogohon tuh bab di ciduhan pusing meureun dukuna ngaca beungeut sia mah salah jampe tuh ye ibadah teh ilmu jangan coba-coba heuy Allah coba usulnya kok sakit usulnya Allah Aisyah ada sholat anakna lamun sholat nu rapi ngaginding khudu zinatakum inda kulli masjid ay inda kulli iradati sholat lamun de sholat ngadadah ulah kukumpulkan dia nuk sholat pasti kuat beureung dong beli tando ih atuh naon samping dong sepeda motor beli nyoy ayo kawas abade betah cawan atuh naon neuk yang harapan jelema bage gagah neuk akad nikah anak kuat make jas ayo neuk yang harapan Allah lawan lamun salat nya apa ya lalaki di masjid lang salat atau di imah ulah sok ngabiasakeun make tangan pendek naon teu sah lain teu sah adab teu sopan eta nu kitu ngaranna make peci ceng pemuda kasep mun salat hati-hati nek sana ngagungkeun kana agama urang lamun lain urang nek sana make kana agama urang lamun lain urang benar lamun boga jubah pae jumah bae saya pakai jubah oh jubah dipakai baju abah kok malah geus ijazah imamah make sorban udang ka dina hulu doang sunang kali deres ini atuhnya rapi bagus lagi dalam anak salatan ya Allah indah keadaan lagi benar ya mah ibu-ibu mau kena menuju badan kita eta teh rengitan
Masya Allah, Rabbana Karim, hari HP anyar deui. Ari eta mau kena delebu kabinet di hadapan Allah atau coba sing tawadu sing tungkul. Sing tawadu merenah, tawadu aya akhlak kan, aya adab, eta tawadu ngaranna. Lamun salat ulah sok ulah deuleutkeun ka tempat sujud kitu tah. Nah sebabna aqrabu ilal khusyuk. Lamun urang salat kudu neuleutkeun tempat sujud, sabab ngadeukeutkeun kana khusyukan salat. Ibu-ibu sholat hadapun kaca gede juga dari gila. Gimana orang aja? Allahu Akbar. Dia sudah tanpa sodri lelaki. Iya lengan anu dua ya ramo. Sunah kia tak. Legan. Dia kendrio. Tak. Iya kia tak. Iya jempol kan dia tak. Jadi yang iya dua, iya kan gitu kan Rasul salat menurut madzhab Syafi'i orang jadi madzhab Syafi'i itu gitu. Allah, jadi salat misalnya Allah Akbar. Aisyah nggak salat ada musuh. Di benar ruku kudu doang papan lempeng jadi dipraktekin matanya kiai lamun bab salatna eta sama masyarakat. Ieu ruku kieu be. Allah Akbar, doang bangkong. Munasabah salat acak-acakan benar. Pan lamun lalaki cenah geus sajeun carangkeun sukuna atawa sahasta. Mun awewe rapetkeun. Mun lalaki ulah sok dirapetkeun sukuna. Nah sebabna aya cukul dua. Kaganjel, aduh bisi pae ka cukul hendak kana deui. Eta hukum leuwihnya akar. Iya gitu kumaha. Ibadah sholat munasabah ya ibadah paling abdul ibadah badannya sholat hese ya sholat hese. Maka cek Nabi engke jaga di akhir zaman umat aing ngalalawakeun kana sholat Allahu Akbar idza kabbara al-'abdu lis-sholati yaqulu Allahu lil malaikah. Ketika orang Allahu Akbar cek Gusti Allah ke malaikat irfa'u dzunuba abdi kullaha hatta ya'budani tahiran. Cek Gusti Allah malaikat iya hamba aing di salat angkat kabeh dosana irfa'u angkat kabeh dosana hatta ya'budani tahiran sehingga dia hamba aing nyembah ka aing teh ya suci. Allahu Akbar. Tah diangkat di malaikat kabeh dosana dibersih kecuali boga hutang. Ya perlu dibayar ta marodiah aja. Dina beuteuh boga hutang sudah lunas pakai salat tolong. Hutang mah bayar benar. Iya mah aing hutang ka warung eta, kontak ka warung batur. Eta lo gitu, farangok. Tah, engke bela mana cek urang kieu ya? Beres salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cek malaikat, ya Rabbana, anu'iduha. Gusti, apakah ieu balikeun deui dosana? Kumaca Allah. Hei malaikat, Masya Allah, ulah malaikat demi kemuliaan aing, demi kegagahan aing. Nges, kuaing dihampura eta hamba anu geus ngalaksanakeun salat. Beres kakak dohor keluar di masjid ka dieu. Datang ka warung, "Man, salatnya?" Kopi? Siap. Rokok? Aya. Cah-cahan budak ngomongkeun deung-deung. Ngomongkeun negara nu teu nyahotea. Ngomongkeun anu nu teu nyahotea. Eta dosana laput deui bae. Laput deui bae. Dur di asar. Trong tabe beduna gluk gluk
masjid deui tah usolli fardhu asri arba'a rakaatin mustaqbilatin adaan ma'muman lil Allah cek Gusti Allah malaikat aya kene dosana loba lakut deui Gusti angkat deui diangkat deui ku malaikat bersih deh. Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi bersih deh. Nah datang memang ka imam jauh dulu dah cager kak cager ajus aya nantu ya atun teh latrong teh kakak oh kudu kieu ka cenah bulan lagi duit sia tolong aing teh teh boga urang boga mana ih mata kadenge geus boga duit waktu bro caprak abi mah duit beak Padang beak Sumatera beak Jampang beak Surat laput deui bae dosana tuh geus lamun hayang salamet urang hadirin ulah sok loba obrol teu paruguh nya tongtongna ngomongkeun bat dengan peringatan Isra Mi'raj hayu ayeuna gerak introspeksi diri gerak bersihan hati urang bersihan awak urang lobakeun ibadah ka Gusti Allah lobakeun ngadiri ka Gusti Allah lobakeun ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah baseuhan ieu lisan ku eling ka Gusti Allah amin ya rabbal alamin geus muga-muga berkah Isra Mi'raj berkah ngadenge saeutik riwayat Isra Mi'raj kuring nempel susudanan sasiereun sabeuneureun ngadeukeun tambah bertambahna urang iman ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapiatur muga-muga aya manfaatna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.